dewa nu cager hiji oge eta. Buka topina atuh belenggu. Saya jadi budak Badung. Buka topina. Wih. Halo bos. Halo bos. Kemana ada bos? Wah, Udah lama gak ketemu nih bos. aduh, katangkal buah oke sukis bayu sih eta mah. Naon si bolotot? Naon si melak cangking? Naon si teh? Hah? Ngaca mana pula lah kau? Naon ieu mah? Naon? Macam mana pula kau bulu tak bila itu kan si rawat. Ye. Nah, mana emang ngomong tak gitu oi? Ulang mana? Ah, tidak mengerti awak dari Medan. Oh, di Medan, di Batak, betul. Ieu ada butak teh ieu. Oh, di Batak, betul. Geus lila aya di Sunda. Hah? Geus lila aya di Sunda. Apa itu lila? Lila itu ikan mujair. Eta manila sarap sete. Oh, can apaleun bahasa Sunda kan bae da can apaleun. Can ngartieun. Sudah lama aya di Sunda. Sudah lama ada di Sunda. Ya ginten-ginten tilu sasi abe di Sunda bah. Setan deh sia. Ngomong Indonesia jawab Sunda. Ngaran mana saha? Nama apa? Ucok Humarurung. Ucok Humarurung. Ari bapak mana? Ya Ucok Humaregung. Keluarga panas tiris menurut saya teh. Video marurung itu dah. Geus lila di Sunda, abdi perentu tilu sasi abdi di Sunda bah. Tapi meskipun siawa dari Medan, meskipun siabang dari Medan, tapi siabang itu karena kesenian Sunda siabang itu resep jeung dede. Resep jeung dede. Resep jeung dede. Resep. Oh, resep jeung dede. Nah, itu resep jeung dede. Oh. Namanya bisa bahasa Sunda sakedik. Sakedik lu sakedik ya, itu sakedik. Tapi sebetulnya siabang itu kalau ngomong bahasa Sunda itu ya pening lah buat awak. Naon? Ya pening lah buat awak. No pening teh. Masa kau tidak tahu pening? Naon? Ya muter gitu muter. Muter kumaha? Ya liar gitu liar. Oh liar. Nah itu liar. Belegug lah kau. Nah bahasa Sunda liar. Bahasa Sunda itu banyak yang sama. Banyak yang sama kumaha. Contohnya kau tahu tikus. Nyaho. Tikus kan bahasa Sundanya berit. Sekarang kau tahu sore. Nyaho. Sore bahasa Sundanya berit juga. Sekarang kau tahu pantat. Nyaho. Pantat bahasa Sundanya berit juga. Semua berit ya pening lah buat awak. Aduh, pening. Liar merenya. Dasar weka tahu dengek ke Cibergu. Ari tikus mah berit, Ari sore mah burit, Ari bujur mah birit. Ya kan itu berit-berit juga. Jigana ieu jelema teh urang Madura jigana aja. Medan aja ke Madura. Aisyah kumaha? Oh,
ulang tahun anu katilu karena ulang tahun deui hakan bulu na ku si Ajik dah merek ke sia itu jilema kawas budeg itu budeg budak kejilin budeg mana bisa lagu Sunda ya bisa sekedik cek si lagu naon si abang itu paling resep itu lagu Bubuy Bulan betul bisa ya bisa si abang mati orok berem barang lahir ngadengi Bubuy Bulan lagu Bubuy Bulan betul cek sok Bubuy Bulan tinu kumaha si belagung ba dengekeun ya Bubuy Bulan teh dengekeun naon riweuh Wakadia di anak. macam mana pula lang jaro orang penonton kancut aman lanjut Ajik nih kancut DJ kanu kanyut sia tah mah. cek lagu Bubuy Bulan teh dengekeun ku sia dengekeun ye dengekeun Kendor. Bubuy Bulan sangrai bentang eta panon poe di saate itu lagu Bubuy Bulan itu nyerep kena hati nyerep aja nyerep cisok Bubuy Bulan oke. Barang mitina kumaha Boboy sudah sok atuh da gandeng kena culi si abang kawer si abang malah mau nyanyi kudu jempling lain jempling ya itu jempling kudu ti iceu herang mata si abang sok Bubuy Bulan oke. Barang mitina Boboy nah itu Bubuy Bulan Bubuy Bulan di sangra si bentang lah bah panon sia panon poe Ajik lain panon sia